Cina aja wah. Nah, tapi lo pernah. Itu bisa duitan ya, Karuanir neangan ke mana tuh? main depo aja wae. Cek aing ge eureun kana. Kauresan aya Bang Doi Bah Jack. Manawi teh priyogi mobil kanggo sewaan aya teu gaduh. Aya, Bade nyawa mobil. nyewa mobil. Udah yuk, piduiteun aing kan. Hawa, Iya, aya mobil teh ya. Jack. Cina aja wah. Nah, tapi lo pernah. Oh, Iya, Bah. Bang Boy. Awak tuh. Eta duit lagi teh. mana aja sapoeuna, Bang Doi. Bang Jack, sabaraha Ya, kabatur mah 200.000. Pios kakek di mah da. Kababaturan heeh. Pios 2,5 we. 100 200 atuh Bang. Atau men lah. 200 mah langsung aya ya. Nya sok atuh sok. Anggosa ka Bang Doyekeun. He, abi nyana kena kuncina nya ka bumi. Bang Doi nya. Oh, nya. Bang Jack, tong lila. Ah, Bang Jack teh lami-lami teuing. Ka mananya? Ka rumah nanya na kunci. Sakana pati nyong sujulan karunya. Oh, iya. Isi rusuh. Nya. Sajam ya can datang-datang. ah, punten bade keluar mobil sakedap. Hah? Oh no. Heula. Kan tadi teh sewa ya mobil ku abi ya. Sewa kumaha ya mobil abi? Kunci na teh. Sewa ka saha? Masih Bang Doyok serang Mang Jack. Ka Mang Jack jeung Mang Doyok geus nyewa. Tak apalna jadi mah ye. Di kampung ieu mah Paran Doyok jeung Mang Jack mah tukang tipu. Dinias katipu mobil urang. Punten ya pada kaluar heula. Duh, ayo kategori ku Bah Jack jeung Bang Doyok. Punten. Mang, bari nama Alban je nu payun. Kenapa? Oh. Mana nu payun? Nu payun, Mang. Oh, uhun. Wah, ieu masih kana kacugaknya. Oh, mohon Bang itu, Mang. Iya sampai nampuyak kieu ieu. Aduh, Ieu mah kudu diganti panjerona. Moal waras ditambal. wah, lamun digantos tak nonton sabarahan, Mang. Parah, kira-kira na panjero. Aing teh apa? Ieu keblek tukang tambal ka mana deh? Paling oge 50.000 wios lah. Kabatur mah 75 eta teh. Gantos atulah, gantos we, Mang. Punten, artosna heula. Wah, da seueur kajan tenan. Terus diganti. Pete, alasan teh nyanak artosna. Punten ieu mah aturanna kedah artosna teh payun. Emang 50 lawannya. Oke, abinya ada keula bana. Itu dipengkan di bumi. Sakedap atosan. Ya kunaon kan pada nambah? Mohon. Itu ban payuna tah. Kumaha ieu tambal dibuka, kudu dibuka. Dah, tadi itu tos miwarang ka tukang tambal teh. Ini warang ka saha Kang? Kan abi ya tukang tambal di dieu mah. Oh gitu. Tuh kara tadi mah abi miwarang kanu acuk beureum anu rambutna gondrong gitu, jembrosan eta. Alah, eta mah Mang Jack nu gondrong makang nu jam rosan mah. Eta teh anyar stres gara-gara eleh depo wae. Stres ayeuna teh karunya teh geus aya meureun saminggu mah. Waduh. Barang tadi tos di DP-an Kang 50.000 Kang. Kumaha atuh ieu Kang? Cih, duh Kakang da abi mah abi di dieu mah tukang tambalna. Nu tadi mah karunya abi ge stres, eta teh ulang-ulang wae. Lamun aya nu mere duitna manehna sok hayang we depo. Aduh. Apos atuh kitu mah. Coba artos kitu-kituna.